Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dulur barani patepang deui dina acara anu maneuh eta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten ku radio siaran pendidikan barani Radio Bandung nu dipigandrung. Dongeng Sunda ieu nu digarap ku simkuring pun Ius teh. Tanapi Kang Ius carita anu digarap teh nyaeta Si Buntung jeung Jaka Santang biasana Sukandar. Dulur barani supados teu nyangkolong kana waktos sumangga kasadayana dulur-dulur barani keratatan-tahatan manco dina radiona sewang-sewangan pamugi sadayana sararehat lahir batina. Sumangga atuh kaparayun sadayana deurah. Sangka silas teh put kacida pantes na ieu mah kudu jadi milik aing sia. Keunah depi venda ka Kang Jaya dicieun nu ngora. Biar aku sugan make teh dipikeun datang tu manehanana oge sieun leungiteun cek umur atuh. Lantaran namun silas teu dibikeun cek umur oge ke aing moal dibikeun nyatana ka manehanana. Moko deui cek umur Kakang Jaya teh apaan lain babadak. Manor Kadri ngagerentos di jero hatena bari teu boleh ceuri. Bari gidik wae manehna ini tidinya ngumaksuna deuk nepungan pajaya. Poe eta keneh oge lasmana teh kumanehanana deuk terus dipenta dijieun pamajikan anu nomor 2. Pikeun pajaya mah atoh we barang ngadenge pamaksudanana Manor Kadri anu terang-terangan miharep ka lasmana teh. Anu harita teh kumanehna jol-jol di satujuan we tanpa ditanya heula cinekna mah. Ongkosannya nama Mursyah anu jojol hariput narima teh. Ari atona geus disawang ti ayeuna keneh yen hubunganana jeung Manor Kadri teh pasti bakal leuwih raket. Keun masing rada pabulit oge. Minantu ongkoh adi beuteung ongkoh meureun. Mun pantos teh mah disebut adi beuteung lantaran ngahijina pajaya jeung Mursyah teh beunang disebutkeun teu katalian ku hukum anu sah. Ngahijina ngan saukur didasaran ku suka pada suka. Ari teu atohna pajaya teras inget ka Pawahidi. Dulur sapaguruan anu sasatna keukeuh deui mementa lasmana. Nyatana pikeun bojona si Anta. Manehna teh tacan dibere kapastian sok sanajan ari teu doana mah matakna taku pisan ka si Anta teh. Nya terang-terangan ditolak mah sok sieun aya balukarna anu teu hade. Bakuna mah sok sieun si Anta kanyenyerian. Manehna misahkeun maneh bari geus tangtu bakal ngandung hate anu goreng. Leuheung mun si Anta hungkul kumaha lamun seug Pawahidi pipilueun. Goreng-goreng oge kanu jadi murid piraku deuk teu nemongkeun kabelaan. Mangka-mangka cenah ayeuna teh si Karun sabatuna geus nyaringkah ti dinya alatan ributan jeung si Anta anu jadi pasalna kapan lasmana pisan. Numatak barang Manor Kadri geus ngaleos terus bae pajaya babadamian jeung Mursyah. Bakuna mah ngabadamikeun pibalukareunana. Mun sakitu teh jadina meureun tangtu bakal nimbulkeun kasusah anu lain enteng-enteng. Da di henteu-henteu oge
bakal nyangharepan lawan anu lain saeutik-eutik. Har, ari Kang Jaya teu kedah panjang emutan ayeuna mah. Ongko maksud Ki Manor teh ku urang tos ditarima sanes. Nah teu cocok itu Kang Jaya teh kaki Kadri. Meureus sia dibawa badami teh beut kalaka siga anu ngawaweleh. Ari nyemur. Lain teu cocok Kang Jaya mah. Cocok mah cocok eta oge nganu jadi pikiran teh paur ku pibalukareunana. Keun ku perkara si karun mah teu matak jadi soal. Tapi ieu si Anta nu dimaksud teh Ki Wahidi bisi dengna ka si Anta. Di lain-lain oge apan guruna eta teh. Kumaha Ki Manor? Da meureun upama aya naon-naon teh piraku manehna oge bakal cicingeun. Pasti gitu nama nyimur. Ngan urang yeuh meureun anu bakal kawawariweuh. Teu naon Kang Jaya. Nah urang teh dek cicing kitu upama nu jadi dulur menang musibah. Nya moal atuh. Piraku we nu jadi dulur menang musibah. Ari urang ngadonang ke tubur onaman. Tah, upama kitu teh mah emutan Kang Jaya teh teu kedah bingung-bingung teuing. Prung we laksanakeun manawi we atuh Kang Jaya. Ngurus ya bari nyerenge. Manawi naon atuh? Manawi we Kang Jaya engke tiasa janten manor di dieu. Ngurus ya saterusna ngahi. Ngababarikeun. Saha nu deuk ngangkatna teh? Kapan Ki Kadri? Moal nya ge bisa naon kakawasaanna pirakaning oge jadi manor. Ayeuna deuk ngangkat manor ka Akang nya. Engke atuh di mana-mana geus jadi manor besar. Kapan pangna urang ka dieu ge nyeta. Supaya manehna bisa tereter jadi manor besar. Nya ngan tarahal atuh jalana. Tarahal kumaha? Pirakaning oge nyieunkeun jalma saurang. Naon hesena Kang Jaya? Ari nyimur sia. Sigangan saurang sote sigana. Loba usung esangna atuh manehanana teh. Poko deui manor besarna teh lain ipis-ipis satahanap-hanap wesena tuh. Moal minta tulung ka urang atuh. Ari gampang mah. Nya kantenan Kang Jaya. Upam di Taragal mah kapan ieu mah bade nganggo jalan demi sanes? Nya ngan tacan kapanggih jalan ieu teh. Kawasna bae manehanana oge geus ngambeu ya. Sangkirang urang teh kapan disingkurkeun di dieu. Tapi manehana teh kacida carincing na geuning. Sakalian mariksa ka tengahan oge tara nyorangan. Kudu we dibaturan ku batur-baturna. Atawa ku manor sejen teh. Namun tangtos aya bongohna Kang Jaya. Pasti. Mana ayeuna keur diintip-intip oge keur didodoho talingeunna teh. Alah, hese-hese teuing mah matak naon pegat we dinu singkur. Karena pukulasina bisa menyatei. Gampang ngarencanakeun mah. Ngan ngalaksanakeun anu hese teh. Teu ade eta. Gereges kidebuk kitu teh. Nyimur. Pang-pang nama ongkoh bisi kaambeu ku si Jenar. Manor besar nata teh kapan adina teh. Si Jenar Banarsari? Nya. Mangka jeung si Santang kapan sakitu dalitna. Mun segontrog ka dieu teh leuh tang tu mata kriweuh. Muhunnya ari eta si Santang teh nuju ka mana nya ari teh? Deuh, pami nuju aya manehanana mah. Si las lapur jiga nama moal bisa kajingjing. Cenah mah keur kadauan. Ngitung heula atuh Akang oge aya si Santang di Samarang mah moal gana-gana wani ngacorak. Lantaran berat pisan dilawanana si kasebelan teh tah. Batur-batur nanya kitu keneh. Kapan Ki Wahidi oge boleh geuning? Keur kadauan nya. Atau napi keur kaleles? Kadauan. Cenah mah keur kaajengan Haji Jarka sih. Manehanana teh kapan sobatna si Jenar deh. Ku tante. Guruna si Santang teh pangintennya teh.
Nya, tapi guru ngaji. Alah, atuh santrinya si Santang teh. Nya, ngan santrina santri budug. Pak Jaya bari nyereng. Har, santri budug kumaha di Kang Jaya? Santri budug. Lantaran mas santrena oge manehan nama tangtu lain dek diajar ngaji. Tapi kawas nambahingan sakada dek ngaheroan anak parawana ajengan haji jarkasi. Ai, kutan? Paingan atuh ngamplengnya. Deh, ayaku nong torogana kertas si elas di heroan. Tapi kanu sejen purunyus. Pugu ge jelema andar-andar si Santang mah. Cemuhun, numawi si elas teh urang engal-engal kawinkeun ka Ki Mandor. Gampang jaga kange perkara eta mah Nyimur. Nganu dipake bingung ku akang teh Ki Wahidi yeuh. Bisi hatena malangka tukang. Har, nah Kang Jaya teh ngaraos saber ku Ki Wahidi atuh. Ih, seber-seber henteu nganu dipake bingung teh. Asa piraku deui kudu pasenatan jeung manehanana. Goreng-goreng oge dulu sapur guruan akang atuh. Sanaos kitu Kang Jaya. Ali reres-reres mamanena nemongkeun sikep nu awon ka urang. Buat asa piraku make kedah diantep. Nya, aku gitu teh mah. Ari tos bade kumaha deui atuh? Dulur tinggal dulur. Ari bade nyilakakeun mah teu kedah diantep Kang Jaya. Nya. Ngan akang teh tetep we ngarasa paur mah. Lain paur ku Ki Wahidi. Paur ku saha deui Kang Jaya atuh? Ku si Santang. Moal nya oge nyahoeun yen urang aya di dieu. Sanaos leres ge di dieu aya manor besar nata. Moal nyahoeun, moal nyangka ka dieu urang teh. Ih, selain paur ku si Santang taeun. Nyimur, akang mah hariwang. Silas na teh daekeun. Nah dianggo hariwang teuing Kang Jaya mah. Urang paksa we. Moal sabaraha ieu hojahna sugan? Kumaha mun manehana pikeun kaluluasan? Luasan kumaha Kang Jaya? Nya, luluasan upamana bae manehna nembikeun ka nekat poho kana ngawasa sorangan. Nyatana kana nyawana. Atawa sopelna heg manehna teh kabur ti dieu. Kitu tah ka hariwang akang teh. Mau harupina mah degi kakitu mah Kang. Namung cobi we atuh taros heula. Piraku sugan manehanana make jeung nanuk. Nah bade milarian nu kumaha deui atuh? Nya. Jika tuh ku Nyimur teang. Ka dieu kitu cek akang. Tapi tong waka geruhlanan. Pak Jaya akhirna manita neang Lasmana anu harita keur aya di pipir imah. Tita tadi ge manehanana teh ngadempes bae di dinya bari kaayaan hatena terus ratu tutunggulan. Kumireungeunna Manor Kadri nu terus tuturkeun ka imahna. Hatena jadi terus teu aman, pinuh dieusi ku rasa curiga boa-boa. Sok sieun Manor Kadri teh bener-bener aya maksudna nu teu wajar. Beuh, mun bener kitu teh sarta heg deui disatujuan kun jadi pamana. Kumahanya nyatana pilakuun mangka-mangka aya di tempat anu hara-hara. Dek kumaha ngumaha ka saha, dek menta tulung-tulung ka saha. Ari ras inget ka Jaka Santang nu memang salilana oge tara leupas tina panenjo hatena. Surudut baya tu Cipanon Lasmana teh ngabaseuhan pipi. Anu saterusna manehna nginghak ditahan. Mursia nu harita ngoreleng ka pipir dek nyalukan Lasmana. Sajengjengan mah manehna ngajengjen barang mireung Lasmana kasampak teh keur nginghak. Teu kaget lantaran geus bisa dipapara naon nu jadi sabab musababna. Lantaran tadi teh samemena Manor Kadri ngebrekeun kahayangna kungsi dodongeng heula yen Lasmana teh diparebutkeun ku si Anta jeung si Karun. Malah nebikeun kagalungan sagala. Ieu meureun sababna nu matak ayeuna kasampak seurik teh.
Tapi tambah ting picaritaeun pok bae manehna nanyakeun. Kunaon cenah Las teh? Boga ka nyeri? Pokna api-api. Henteu bibi. Las mah teu naon-naon. Las manane malanana bari heg nyusutan ti panon kutungtung kabayana. Kunaon atuh? Aya nu deuk ngahina ka Las nya. Pupuli atuh ka Mang. Da moal nepikeun ka teu diwarah tah. Saha cenah jelemana? Mursiah terus api-api teu nyaho. Teu aya bi. Las mah ngaraos teu betah we di dieu teh. Las manah kalaka ngasongkeun alesan nu jieun-jieun. Nya ngarasa teu betah nama. Tapi ari pangna ceurik mah kapan lain eta nu jadi sabab-sababna. Tapi nu jadi ceurik teh ras inget aja ka santa. Wayahna bae Las. Keun engke mah urang pindah we ka Bedeng. Ku Mang Kadri oge moal teu dipernahkeun. Ngan cenah tacan aya nu kosong. Nu mata saeulan anam urang teh ditempatkeun di dieu. Ayeuna mah hayu urang ka imah. Itu cenah Mang aya kaperluan ka Las. Bade aya naon kitu bi? Las manah nanyakeun bari hate ngaradak beuki ratu gutu tunggulan. Teuing atuh. Hayu we urang sampeurkeun aya kaperluanna meureunnan. Jawab begitu teh. Las manah teu nanyakeun deui. Saenggeus ngaberesihan beungeut sarta ngagaringkeun cipanonna. Katayep manehna leumpang nguturkeun. Mursiah nu memang harita geus miheulaan deuk asup deui ka jero imah. Bari hate mah angot dak digdugna manehna geus coba yen pangna dicalukan teh tangtu pamana deuk nyaritakeun nu aya patula-patalina jeung Manor Kadri. Saenggeus araya di jero imah, Mursiah mah gek diuk dina urutna tadi. Teu jauh ti gigireun Pajaya. Sedengkeun Las manah ngagoloyoh nu saterusna emok mando hareupeun Pajaya. Meme diuk teh ngareret heula sakilat Pajaya nu harita keur nganteur paneuteut. Geus kitu maluk Las manah teh tungkul. Bari teu nyarita sakeme. Saregep ngadago naon-naon anu bakal dicaritakeun ku nu jadi pamana. Atuh Pajaya sajong-jongan mangan ukur samet ngahuleng bari terus neuteup nu keur ngahluk teh. Teu jol-jol ujug nyarita. Sarta hatena rada nyeredet oge mireungeuh bubunen Las manah harita anu memangna sarilana ngahiji di dinya. Boh kamanehanana boh ka Mursiah. Las manah teh estuning hormat tilawat naker. Sok padahal Las manah teh nyahun yen nu nandasa bapana teh nya manehanana pisan. Ku kituna Pajaya teh antukna mah make boga rasa kaduhung sagala dulur. Rumasa hirup teh pinuh ku dosa. Geus kabawa ku sakaba-kaba ka irid nafsu idajil. Nepikeun ka ngalakonan poho kadulur sorangan. Ngan saukur nganteur pangajakna nafsu ngumbar rasa amarah setan nu teu bisa pisan dikandalian. Ieu sababna nu matak didangebrehkeun ka nyaahna ka Las manah ayeuna. Pajaya teh estuning laingan saukur jijieunan. Nyaah deudeuh anu saujratna salaku hiji paman kanu jadi alo nu geus teu indung teu bapa. Anu ku Las manah oge hal ieu teh karasa pisan. Nu matak pantes lamun Las manah ayeuna henteu terus-terusan ngebrehkeun lelewa nu mika giruk. Bakuna mah moal aya paedahna malah geus tangtu kalaka bakal nambah-nambah kasangsaraan sarta katunggaran. Nu matak mending ngawayahnakeun maneh. Petalakuna ka Pajaya sarta ka Mursiah teh jadi robah. Susuganan ku jalan ieu teh manehna bisa lepas tina katunggaraan nu ayeuna keur karandapa. Las mimiti kadenge sora Pajaya lirih bari panon mah telepas tetep kanu keur ngahluk hareupeunana. Kah Las manah nembalan bari nyengkatkeun sirahna ngareret heula kanu nyarita.
Meski tuluk deui manehna tungkul. Cenah tadi las teh diganggu ku si Karun, bener? Sumuhun Mang. Nah atuh teh nyarita ka Mang. Pak Jaya nanya deui. Tadina bilih ngabarubahkeun. Las mana ane malan nalaunan. Salah gitu petate las mana. Hari ayana naon-naon teh kudu geuwat teh beja ka Mang. Dan hadena we cenah nya kaburu datang si Anta. Sumuhun. Tapi cenah si Anta oge akhirna make deungdeuk ngalakukeun peta kurang ajar. Bener ta teh? Sumuhun Mang. Mung saena kabujeng sumping Mang Manor. Nya. Tah eta kudu dijadikeun eunteung. Ulah sok pirajeunan luas leo sosoranganan kanu rada jauh ti ieu mah. Untung sakitu ge teu nepikeun ka nimbulkeun bahaya kana diri Las. Manawi teh moal papenak sareng si Karun. Nyakeun bae da ayeuna mah. Danggeus. Ongko si Karun oge cenah ceuk Mang Kadri. Tadi teh terus mangpret cenah kaluar ti wewengkon ieu. Cacakan amun aya keneh mah tang tuku Mang teh diwarah nyanya tah. Ongko geus ngarasa geuleuh ti bareto mula Mang teh. Atuh eta deui nya si Anta. Tut kawas nu teu nyaho bae nya. Nya manehanana teh. Dapikeun bae kumaha Mang Manor we. Lantaran di lain-lain oge manehanana teh wilayahna Mang Manor Kadri. Kitu tah, Las. Bahayana nu lelengohan teh. Malum ayeuna teh loba lalaki nu ucut burung. Teu kaope nu awewe teh tah. Sebelan teh tah. Geuleuh aing mah. Kituna teh padahal hatena mah rumasa yen manehna ge sarua. Nu matak ceuk Mang mah, Las teh kudu buru-buru boga salaki. Lain pada Mang katut bibi geus embung kacicingan. Dasana jan geus boga salaki oge cicing mah tetep tumetep we di dieu. Nanya kitu teh Las. Teu kurang-kurang bahaya na ari lengoh teh. Ongkoh memang sakuduna Las teh boga salaki. Geus meujeuh na yeuh. Reg Pajaya eureun heula nyarita na. Hayang nyaho kumaha tumorapna ka Lasmana. Teu acan maksad waktu ayeuna mah Mang. Lasmana nembalan lalaunan. Hatena jadi beuki tambah ratu. Salah kitu peta teh Las. Geus meujeuhna Las teh. Geus meujeuhna boga salaki. Ongkoh deui pisalakieun teh geus nyantog yeuh. Teu kudu hese-hese neangan. Oge nu katulupna ku Mang katut ku bibi. Pasti bakal nyaheun sarta bakal nyenangkeun ka Las. Nyeta nu tadi kungsi nulungan ka Las. Kapan bebelana geus sakitu natratna ka Las. Nyaho meuleuh nya. Si Anta Mang. Lasmana api-api teh surti Israel. Kang Ius Mang. Komo eta mah lain. Kasi eta mah moal nyaribikeun atuh. Da boga pamajikan deui. Eta nu nulungan ka si Las. Tina gangguan si Anta. Mang Manor Kadri. Piraku Las oge make teu cop jeung hate. Ragab atuh Mang. Is. Moal eta peda haya kasebutna kabibaman. Kapan eta mangan sakadar katalian ku bibi. Teu naon lantaran kenyataan mah taya patula patalina babarayan. Ongkoh deui ari umurna mangora keneh naker Mang Kadri teh. Eta cenah Las di dua dijieun nu ngora teu naon. Buah kanyahna mah bakal taplok ka Las. Teu acan maksad atuh Mang. Lasmana keukeuh ngasongkeun alesan dijieun. Lain tasan maksud eta meureun dumeti heula geus aya janji jeung si Santangnya. Nya siga namanya boga janji si Santang. Ursia oge nyelengkeung nemrong. Yeuh Las. Ceuk rasa bibi. Si Santang mah lain lalaki pi benereun.
Las puguh oge teu nyaho naon sababna pangna manehana kadauan terus ngamplang teh. Manehanana teh saknya nama geus ngabogaan kikindeuan. Nyaeta anakna ajengan Haji Jarkasi. Kitu talas sabenerna mah. Nya puguh we. Tumerapna kalas manah teu beda ti ngadenge sora gelap anu keur mejeuna tengah poe ereng-ereng. Sanajan bener manehna teu ujug-ujug percaya, tapi tumurapna mah teu kurang-kurang. Harita ngana kekarasana eungap sarta tetenjoan ruirei kararoneng. Nu antukna manehna kalaka beuki ngahluk bari cipanona geus mimiti ragragan deui. Memang teu salah tah caritaan bibi teh Las. Malah cenah bejana harita teh ajengan Haji Jarkasi teh keur tatar nyeta deuk ngawinkeun anakna kasih santang. Pajaya nyamaraan puguh we pikeun asmana mah teu beda ti nu kiamat. Bumi alam karasa tungkep nambah-nambah parnana kaayaan hate manehna harita. Sarta geus teu nolih deui ka pamana katut ka mursia anu harita masih keneh nyang hareupan. Jung bae manehna cengkat tina diukna. Init kapangsareanana ngabarengan cipanon anu terus murubut masuhan anggot. Sedengkeun hatena ngajerit maratan langit, ngoceak maratan mega, nyambat-nyambat bebene pamepes hate beubeureuh pabeungkeut deudeuh. Nu geus pageuh maneh lengket masket sumarah mah kasakujur badan. Tapi ari ebrehna keluar mah ngan nyegrukna mudalkeun cipanon anu terus mudal salimpasna cai caah di walungan. Sedengkeun ari jeritna ati mah ngan saukur kadenge kumanehanana sorang. Tapi lamun seuk dikedalkeun mah moal bina ti kieu pok-pokanana teh. Sanajan gede duriat gamparan ka diri abdi. Arinya belah mah cuma matak bae nyeri ati ku abdi tos kajudi yen manah gamparan palsu. Henteu sareng sayaktosna mi cinta nu sajati, cinta sote samemeh aya gentosna. Keur waktu gegelehean aya sorakna ka kuping, sorak salira gamparan ngagentraan ka sim abdi. Tidinya jung abdi ini terah sim abdi nyalindung. Barang berai panto dibuka, si horeng bangkong dicai keur kang kengkong disada pada baturna. Selenting bawaning angin, kolepat bawaning kilat, abdi teh menak carios yen gamparan bade rendengan. Paur lamun nya kasaha abdi nyalindung, titip diri sang badan. Cing atuh kumaha abdi nalangsa taya kendatna pinuh ku cocoba bae. Duh Gusti nu kawasa mugi sih pawelasna kersama parin pitulung nulungan nuker tunggara. Kitu lamun dipaparah teh mah ku ahli seni. Duh, Kang Santang, upami leres teh ama engkang teh. Kuharianeun. Tunggara taya kaniaya Kang. Nandasa nu tanpa dosa. Kang, sareng tinimang dikieu-kieu mah las teh Kang. Suka pejah ngajampana bukan. Teu berat hidup geng Kang. Upami kedah disapih dipegat asih. Kang Santang. Tesangki mana horeng Kang teh. Kang teh minua mana. Gusti. Kayak kieu malas teh. Samar lila tiasa ku melenang Kang. Duh, diri bawa umur teh ngan samet dia. Lantaran di papanyakeun umur oge pinasti bakal gering nang tunggalang layung. Duh.
Kang Santang, mana horeng Kang teh alus saur ngaguluyur mung sakadar pangoloan. Punya teh maka teu sangka Kang teh nyana. Kang teh geuningan tega ka alas. Kang teh tega micen tineung ninggalkeun Tunggara abdi nu micinta. Duh Kang, ku teu ngeuteungeun teu nyana bakal kieu nasib melas teh Kang. Teu sangka akhirna gue pinangi gunung pasir sedih poek pikir samaga Tunggara saneng-eneng naduh Kang Santang. Lasmana terus-terusan nyamat-nyamat ka Jaka Santang. Bari masahan anggel pinuh cipuk ku Cipanon. Nu antukna guguling nu digugulung, dianggo tilam ka eling, kawas nu katilar hilang, lasmana lungleng teu eling. Minangka meakeun kapanasaran memeh ka Sumadra teh Jaka Santang sabatur-baturna ngadatangan heula ka puncak Cae ka tempatna Pawahidi. Tapi da puguh geus eueuh di dinya mah. Anu kapanggih teh nganu ukur imahna hungkul jeung celing sorangan di luhur pasir kosong taya eusian. Heg teh nanyakeun ka hiji imah nu aya di lebakeunana. Luput teh nyaho ka mana jigna ngan bisa jadi cenah lamun manehanna teh ka belah wetan. Nyaeta anu brasna ka Cihurang. Bisa jadi terus ngulon mapai jalan nu brasna Palered, nu brasna ka dituna ka kontrak kina Cikembang. Tapi da puguh maksud nu pokokna mah deuk ka kontrak Sumadra. Di puncak Cae teh terus bae norobos mapai jalan leuweung. Maju ngidul malibir ka suku Gunung Gede, Gunung Haruman, bras ka sisi Gunung Papandayan. Terus malibir ka sisi kontrak Arjuna. Tidinya kebat mapai-mapai jalan kontrak nu brasna ka Sumadra. Nah atuh ari deuk bus pisan ngambah daerah leuweung Karang Tumaritis. Airong heap teh papapag jeung aburlan si Karun sabaladna. Puguh we tumurapna ka Jaka Santang mah teu beda ti nimu manggih. Barang breh oge rikat manehna ngajorelat ka hareupeun si Karun. Ya puguh we pikeun si Karun mah teu beda ti nu disampeurkeun ku lodaya kalaparan atuh. Ngagentak manehna ngejat nyered ka anak buahna bari sucret mesat bedog lantaran pamikirna ayeuna mangsana kudu ancur-ancuran. Pangna pasaranog jeung komplotan Jaka Santang teh dulur geus moal salah deui. Maranehana teh keur nyusul-nyusul lasmana. Kabeneran sia tepung di dieu dikamanakeun jelas mah karun. Jaka Santang jojol tog moal we nanyakeun nyilas mana. Kumaha? Nyaot teuing deuleuh. Dewek mah teu ngagubugel nyilas mana. Si Karun nambalang bari ngareret ka batur-baturna mere isarah supaya carincing hati-hati lantaran geus pasti bakal ngadeg rerempon. Jumlah tanaga mah teu eleh 7 lawan 4, tapi lamun seuk diukur tingkat pangabisana geus tangtu manehanana sa anak buahna moal tahan. Puguh pihakna Jaka Santang teh geus kanyahoan wawasena lain bantrak-bantrakeun.
Alah, untung abis ya karun. Pugu geus nyata di gubuk komplotan sia. Bana morongos bari nyeureudeg ka hareup. Alah, calangap sia bana. Lain ku aing di gubuk nama, tapi ku si Jaya. Nah teu kadeleh ku cungik sia. Si karun nembal teh eleh porongos. Ya sarua we deul. Jeung sia lantaran geus jadi komplotan deul. Bana terus nyeureudeg. Nafsuna geus teu kaampeuh. Geus hayang ger we gapruk bae narajang. Nya deul. Aing mah lain komplotanna si Jaya. Tiba heula oge si Jaya mah satur kawujudan aing. Kadenge sia ku dibir sia bana. Kancing sia. Geuning sia harita babarengan heuh. Bana nu memang nafsuna geus teu bisa dikanalian deui. Seprut bae atuh manehna narajang. Oro kaya si karun nu memang geus sadia. Sakilat manehna nyabetkeun bedogna dipake ngahadang peureub bana. Anu memang geus nyampuk deuk ngabentur tulang pipi. Ngan bae bana oge dina narajangna teh teu lepas tina ijiran sarta hitungan. Baru karena harita oge barang mireungeuh ngolebatna bodog si karun ngagentak leungeunna ditarik deui sarta manehna langsung ngaragrageun badanna ngagunakeun geragan jogo anjing. Hiuk des. Teu ampun deui cecekolan si karun dibajeg ku teungeulan kepang. Anjing sia. Si karun ngagero bari ngagejeg ngejahat ka tukang. Sabot kitu gurinya bana udang. Hiuk. Bodog si karun nyerepet. Deuk nyatana nigas beuheung. Tapi bana teu gugup. Rikat manehna ngadengnekeun badanna ka kenca ngabarengan ngangsrodna suku kenca ka hareup ngagunakeun jalan jero. Bareng jeung eta cuk. Pigelang si karun nu keur nyekel bodog teh dihancak ku teungeulan leungeun kenca. Sabot kitu hiup peureub kencana si karun ngabelesur ngabangbaraan deuk ngadagor carehap. Srog ayeuna mah suku katuhuna banda teh diasupkeun ngabarengan gerakna dampal leungeun katuhu ngagunakeun teungeulan kepang. Duk, pigelang leungeun si karun teh bisa diselametkeun. Duk deui disusul ku tu nyelan tuur banda nu ngahancak kana hulu angeun. Si karun kapaksa kudu ngagerung anu munggaran. Katambah deui ku banda terus digeblag. Nya atuh teu loba deui pamolah blak bae si karun teh ngabebengkang dulur. Atuh sabot keur kitu rob si odeng, si belok, si sarkam, si bontet, si randu sarta si menong. Kabeh rampak babarengan maju bari jeung sutset meresat bedogna. Tapi sidi katut medi rikat duana ngahadang bari ngalugas bedog-bedogna. Sedengkeun si pecut teh tinggal nyerenteng bari sungutna teh repe ngagogogan. Sorana es tuning matak ngalenyap dan jagan dabari jeung nganggerengkeun huntu-huntuna anu lalancip sareukeun. Atuh si ruyuk ge geus kakalayangan di luhur suat seot bari sorana ngagelik mata kukurayeun bulu punuk. Dulur barani anu tumrapna nyatana kasih odeng sabaturna teu wudu we nepikeun ka matak tinggal nyuruh hulu geus asa gapruk bae disirahna teh binti. Atuh jaka santang mah harita teh ngagentak muruk ka palebah ngajongkengna si karun. Satengah ngahalangan ka banda nu harita dek neruskeun panarajangna. Lantaran masuk jaka santang teh si karun mah dek ditanya heula tina perkara lasmana. Caran, hudang heula karun. Kaula dek nanya ka Anika. Jaka santang saterusna ngareret ka banda sapaya rada mundur saeutik. Nada aing dek hudang. Teu kudu dititah deuh. Si karun kalaka nyentak kurinjal meunana hudang sata langsung ilegedeg bedogna masih kene dicekel. Karun. Sanya nama kaula moal ngayakeun tindakan naon-naon. Asal bejakeun weh di mana nyiras man ayeuna. Jaka santang nyaritana rada lirih. Nyeta anu dipalarsangkan si karun daek bejakeun terus terang. Nyao dulu. Da lain aing ngagebugna. Si karun malana heuras naker puguh lain di nafsuna domeh bieu manehna ngajurah roh. Karasa geprakan ngalawan si banda nepikeun ka kabunangan dampal suku dibajeg sarta hulu angeun ditunyel ku tuur anu naon. Mun kurang-kurang manahan mah matak hoream cengkat deui atuh dulur. Aduh, moal nya sia maka jeung teu nyaho. Montong disebut salindungkeun sia deuleuk. Ari sia hayang salamet mah. Bana na malang bari srog maju ka hareup. Deuleuk eta. Mane harus naker tah babaung si banda. Nyao dulu. Aing mah teu nguruskeun nu kitu patut. Si karun bari ngadila ka bana. Bohong sia. Si Jaya teh puguh hak ongkol jeung si Leing.
Banda bari muncereng caca kadang teu kagok ku Jaka Santang mah geus hayang ngarekep we bener-bener. Terus aya badu bangplak dulur karaosnya ku kituna dur hapunten pisan. Cag ieu carita si Buntung jeung Jaka Santang urang tunda heula kalayan ditutup wae. Wabillahi taufiq wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.